Next. Hehe, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok, ka dieu. Punten sada acana ieu mah nya sada acana abdi calik di dia wios teu Pak. Nya mun teu di dia di mana tuh? Menjadi panggimaran anjing. Bilih gitu Pak, bilih sanes di dia. Sok diuk. Nuhun Pak, ieu lamaran apa? Lah, teu kudu di dieu mah teu kudu lamaran-lamaran. Sok perkenalkeun sorangan aing hayang ngadengekeun sok. Punten, perkenalan banyak. Perkenalan cirit. Nami abdi Titit. Hah? Naon? Nami abdi Titit. Titit. Toh, ka dieu toh. Nya bos, sok sakali diperkenalkeun sa abdi teh ngaran teh. Nami abdi Titit. Naon cina toh? Titit bos. Kumaha gitu Pak, atuh pilih eta bisi salah dedengean aing gitu. Jadi engke dipanggilna tit gitu meureun nya. Nya apa naon teh lah. Nah, jadi nya teu paduli ari saya mah kitu ek ngaran maneh titit ek kanyut ek sabangsa ning palangkakan nya teu naon. Nu penting mah kinerja ari saya mah. Oh, sugan teh ningali tina usia sareng tinggi badan, Pak. Naon gawe ningali tina usia jeung tinggi badan? Peraturan ti negara caduk mana itu teh? Bilih gitu, Pak. Teu di saya mah nu penting mah daek gawe, tarik lumpat jeung kuat bebadug eta. Nya Pak, tapi geus katingali tina tampilanna manuk kieu mah bebengetan badog toh. Nya bos, tapi cek pepatah teh mah toh don't judge a book by its cover. Cakep, lain pantun tengkurak. Ulah ningali jelema tina penampilanna. Mata kayak nama urang tes heula tes psikotes. Ayo, diterima Pak. Can pan urang tes psikotes heula ayeuna nu nentukeun maneh diterima apa henteu na. Nya tuh. Ayo, toh bawa barang di gudang toh. Siap bos.